Rokok Pak Haji. Pak Haji. Rokok ganggu. Naon atuh? Rokok. Apa nang? LA. LA sebungkus. Iya. Seberapa Pak Haji? 25. 25 siap. 25. Aduh pas itu Haji. Mau dijual. Nah, mau dijual Pak Haji. Lamun iya dijual, orang jualan naon namun Iya. iya beak. Iya enem. Pak Haji ieu meser rokok kanggo naon? Kejualan. Heeh, iya abi meser. Dengan mau dijual. Nya naha? Manya nu dagang meuli. Atuh urang teh mau dijual ieu mah. Ari ieu meser barang-barang kanggo naon Pak Haji atuh? Jualan. Tuh, jualan. Muhun abi ieu meser. Pak Haji, meser rokok. Iya mau diical. Naha? Iya lamun iya rokok beak. Pak Haji rek jualan naon? Ih, kan Pak Haji tiasa meser deui ka warung kanggo jualan ari Pak Haji. Manya tukang dagang meuli. Wah jadi tukang dagang manya dagang atuh. Tapi Oh, karek naon sih lain. lieur Pak Haji malah tah mere duitna. Tah gitu. Hade nuhun jangan.